Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun saderek sadayana utamina siswa-siswi ibu. Dina dangat ayeuna ibu baris nyobian nyontoan kanggo hidep anu nuju nincak kelas 12 anu dipaparin pancen penugasan macawarta. Tah margi seueur anu naros bu atuh kumaha bu abi teu tiasa wae bu. Bu atuh ibu contohan ibu janten ibu akhirna bade nyontohan kumaha carana maca warta kanggo hidup. Tapi ieu nu paling basajan, nu paling sederhana contoh ti ibu. Saleresna mah memang seueur contoh-contoh tina YouTube, pami hidup searching nah tangtos seueur contoh-contoh anu langkung sae, anu langkung leres. Ieu ibu baris nyontohan kanggo contoh anu paling sederhananya. Khususna kanggo hidup anu baris ngalaksanakeun penugasan macawarta. Kumaha wae contohna di dieu aya warta anu 8 wartanya ku ibu dipasikeun ka hidup anu mangga ku hidup bade dipilih hiji wartana kanggo dibaca, sanes dihafal, sanes ditalat, tapi dibaca. Di dia aya salah sawiosna VTR, star, teras direktur, redaktur, kameramen, sumber berita, teras aya voice over. Eta sadayana teu kedah diperhatoskeun ku hidup, teu kedah dipalire. Cekap hidup mah fokus kana judul berita, judul warta, teras handapeun tulisan, handapeun kecap audio. Di dinya aya teks warta, teks berita, tah eta kedah dibacakeun ku hidup ti awal dugikeun ka akhir. Ibu di dia baris nyontoan warta sami anu bade dibacakeun ku hidup, mudah-mudahan hidup oge aya gambaran. Contohna nyaeta kupat tahu gempol nu kakoncara. Kumaha contona? Mangga wilujeng nyaksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa patepang deui sareng sim kuring pun hin wahidah dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun rufining informasi ki Sunda keur balarea. Edisi Senin ping 21 Februari 2021. Pamirsa, salami 5 menit kapayun sim kuring baris nyarengan pamirsa dina informasi-informasi sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ti Kota Bandung. Ngeunaan kupat tahu gempol nu kakoncara. Pamirsa, sumangga nyanggakeun iber salengkapna. Pamirsa, Bandung teh euyeup pisan ku kulinerna. Sajabati euyeup teh deui padami gandrung ku balarea. Hiji diantarana nyaeta kupat tahu gempol nu aya ti taun 65an keneh. Sumangga nyanggakeun bae warta salengkapna. Pamirsa, kupat tahu gempol teh kaasup salah sahiji kuliner nu kajojo di Kota Bandung. Buktina nu ngadon ngararasakeun ieu nikmatna kaolahan teh teu weleh merul wae, tapi kakalan-kalan mah konsumina kudu ngantai heula nungguan tempat tiuk jadi kosong. Nu migandrung eta kupat tahu nu perenahna di Jalan Gempol teh lain wae urang Bandung hungkul, tapi oge warga ti luar daerah, kayaning ti Jakarta, Bogor jeung daerah sejenna. Pajabat jeung artis oge rea nu mikaresep kana ieu kuliner. Pamirsa, nurutkeun katerangan kupat tahu gempol teh ditaratas ku Hajah Mariah. Ditaratasna teh lain anyar-anyar tapi geus ti taun 1865 keneh. Mangsa daerah Bandung harengheng keneh. Sanajan usahana kungsi ngalaman rereundehan, alatan kukayaan nagarana, ieu kuliner teh tetep ngadeg jeung mekar tepi ka ayeuna. Samalah
kadienakeun mah ieu tempat teh beuki kasohor jeung pada migandrung bae. Pamirsa, anu ngokolakeunana geus baganti sababaraha kali. Ngan sok sanajan geus ganti juru masak atawa anu ngokolakeunana, rasana mah teu ieu milu ganti. Rasana angger cara mimiti dijieun kudu naratasna, sabab geus kabuktian rasana beda punjul tinu sejena. Kupat tahu gempol empuk kupatna pedo tahu jeung bumbuna. Kurupukna biasana lain kurupuk biasa, tapi kurupuk kemplang nu ipis teu rangu. Nya alatan eta kupat tahu gempol kakoncara ti bihari tub nepi ka kiwari. Pamirsa, informasi anu nembe mangrupi informasi pamungkas tina pidangan Warta Sunda dangat ieu. Simkuring pun hin-hin wahidah, seja amit mundur amit mungkur. Cai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Kitu saderek sadayana eta hiji contoh ti ibu anu paling sederhana dina cara nampilkeun video maca warta hasil editanana. Teras aya ngedit, aya naon nu dieditna opening, bridging, closing, bubuka, panutup, eta nu diedit. Tapi dina maca warta ti awal macakeun judul nepikeun ka akhir saacan macakeun panutup eta mah teu aya editan. Ibu kacaletot aya nu kacaletot. Ibu aya anu ngahulang macana duka nu manaeun ieu macana aya sami wae. Ibu nembe muka wartana dinten ieu. Nembe muka maca keseluruhan. Sanes memahami ibu nembe memahami dinten ieu. Kitu sami wae prosesna ibu sareng hideup sami. Ibu kacaletot hideup kacaletot teu sawios. Teu aya anu ulah kacaletot teu aya nu sampurna kitu nya. Upami ibu pentenas 85 hidup anu nuju kelas 12 ayeuna kedah minimal 80. Kitu nya. Hatur nuhun karena perhatianna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.